pemirsa, Widui sareng abdina Joni Zarifa dina warta breaking news yang ieu. Kali ieu kami baris ngeunaan nyaritakeun kamacetan anu jadi masalah utama di kota-kota gede di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Kamacetan lalu lintas lumangsung di seueur daerah Jakarta sareng daerah Kidul Jakarta anu paling parah. Kamacetan oge dituluykeun ku hujan deras anu turun di wewengkon eta ti jam 9 waktos Indonesia Kulon. Enjing-enjing anu nyababkan macetna langkung parah. Hujan gede oge turun di bagian kidul Jakarta sarta ngabalukarkeun banjir. Jangkungna caa ngahontal 20 cm sarta ngaganggu pamake jalan. Ieu tiasa pisan bahaya pikeun pamake motor. Turutan update selanjutnya dina breaking news sore ieu, abdina Joni Zarifa, Wilujeng Siang, sareng pendak deui.